Hei, Aya naon? bantuan doma ngencar. Oh, si Gopar mah we teu ka dieu euy. We karo urang geus seubeuh teu panggih jeung si Gopar teh. Di ditu di belah kidul di Cileuweung cenah di Ciawi meureunan di ditu si Gopar mah. Nu tadi mah ka dia mah ieu yang ieu tah si Lukman ti handap nu tadi bangelas dulu cenah. Astagfirullahaladzim. Lain nanyakan si Gopar bantuan doma tuh ngencar kana kebon batur. Oh, nyeri tuur cenanya. Ah, ngabejaan. Euy urang teh geus heubeul teu panggih. Yang si Gopar teh urang ge geus heubeul euy teu panggih eta teh. Aduh ai bejana nyeri tuur cenanya. Lain kunaon nyeri tuurna teh da gorak keneh pira ku kalingsir mah. Lain nanyakan si Gopar tuh doma kana kebon batur bisa nyarekan. Oh, nya euy nyeri tuur meureun engklak-engklakannya leumpangna engklak-engklakan. Astagfirullahaladzim. Aya lain. Lain engklak-engklakan meureunnan ingked atuh ada engklak-engklakan mah kieu mah. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Lain engklak-engklakan ai kudu nyeri tuur mah, tapi bisa ketang ingked atuh ingked da engklak-engklakan mah kieu sih ya. Ya giru ya bantuan itu doma kana kebon batur. Lain nanyakeun si entun lain we nyeri tuur mah keun we lah nyeri tuur mah geus biasa doakeun we lah sing giro sehatnya. Si Gopar anu di ditu euy Cileuweung iraha atuh rek ngalongok ka ditu euy sugan. Astagfirullahaladzim, ayo kumaha ieu itu jabajeng doma nang teh kana kebon batur kumaha? Eta ge nyeri tuur ka ciptanya lain engklak-engklakan atuh ingked-ingkedan gitu nyebut teh ulah kabina-bina teuing atuh. Yo tong antun nanyakeun si Gopur angguran mah kieu ye tadi teh euy doma ngencar ka ditu tuh geura bisi ka kebon batur. Tadi oge mentak bieu ge bantuan itu doma ngencar cenah ge hiap. Engkeun tong hayong ngabah si Gopar doma heula itu tuh urus. Iya atuh aya bantuan ya teuing dat nam juga ditu uruskeun doma. Kalah ayeuna nanyakeun si Gopar jauh.